Cahaya bentang pating gurilap. Bulan imut ngegelenyo ninggali kuring kerdiuk di kamar jendela kamar bari ngaihak cerik. Angina ngahiliwir karasa tiis peting lebet meni asa endah katempona. Tapi kunaon hati kuring bet meni asa ripuh. Rasa kaambek geus pinuhna ubun-ubun. Kuring hayang ngambek tapi teu bias meureun kusabab kuring awewe jadi naluri. Kuring leuwih gede tibatan rasa amarah. Sarebutannya minuhan pikiran kuring. Nah habet ibu sareng bapak jadi tengah widian kuring milu pasang giri eta. Tepirangan saukur nulis jeung mikir. Asa ku araraneh leuheung amun diulahkeunana temurun kuring milu pasang giri model anu kutak-kutak di ketok. Kuring ge rada kaharti mun kitu mah mung imah aduh para rusing duk sekuring ngarungkuk dina simut kong korongok tok 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 teh gugus atos siang kadenge sora indung kuring ngagero bari ngetokan pantok kuring ngaleret karena jam aduh jam 5 kuring ruas hante biasana kuring hudang saberang kia kuring nang tuntur muka panto bari wegah mun kuring keur teu salat jeung sakola mah meureun kuring moal kaluar ti kamar sapopoe arek jadi nikomar we haha kuring kaluar ti kamar tungku bari jam medut cuk kanaon bager meni jam medut kitu pok bapak kuring nanya. Kuring dan saukur imut ngagelenyu bari bugah. Neng, gelis ibu mah tengah widian teh haling ulah tapi ibunya asieun neng kunanaon. Apa neng teh anu anak tipika dedeh ku ibu sayang bapak jadi matak sieun. Lamun ayeuna naon mangkaning Yogyakarta teh lain tempat anu deket. Indung kuring ngadeketan bari ramisak cerik. Hal anu teu bias ku kuring di tempo teh nyaeta nempo ibu jeung bapak kuring ngaluarkeun cimata kuring. Nangkep indung kuring terpok ngomong. Ibu, ning moal ngiring upami ibu sareng bapak teu ngawidian mah. Hampura neng tos salah paham ka ibu sareng bapak. Kuring ngilu cerik ngihak. Jung cu, jung bapak sareng ibu ngawidian demi kesuksesan neng. Doa ibu sareng bapak aya dina tiap langkah neng. Kuring bingah. Kuring janji moal ngecewakeun ibu sareng bapak. Kuring pasti berjuang. Brak kadenge aya nu gebrakeun meja. Bisa kerjakan soal diharap ngalamun wae. Kuring ruas ka tempo dosen kuring geus nangtung hareupeun kuring bari melak cangkeng. Kuring karek nyadar yen tadi kurang keur ulin kahayalan zaman baheula basa kuring SMA. Ayeuna kuring geus jadi panulis 3 novel jeung 1 kumpulan carpon. Kuring geus dipublikasikeun jeung menang respon anu alus di masyarakat. Kuring Anissa, umur kuring ayeuna 20 tahun. Kuring kuliah di salah sahiji universitas di kota Bandung jurusan sastra jeung bahasa semester 4. Sa, hayo, kaharep cicing wae. Dosen kuring ngambek. Kuring buru-buru ngajawab bari tungkul sieun. Tapi pak, kuring teu acan paham. Ayeuna dosen sering ngaleret ka sakabeh murid nu aya di kelas. Sok sahanu arek ngabantu Anissa ngerjakan soal diharap. Tantang dosen eta. Cep sakabeh murid cempling. Kuring pak. Cek hiji sora ti tukang. Kuring ngaleret ka tukang. Wah, saha eta anu arek ngabela kuring? Rasa atau dina hati kuring sabab kuring aya nu ngabela. Sanggeus kejadian eta
kuring jadi deket jeung jalma anu ngabelaan kuring kamari. Jalma eta teh ngaranna Sam, biasa disebut gitu, tapi ngaran aslina mah Samuel cenah. Jadwal kuliah geus beres, kuring buru-buru balik, tapi pas reka luar gerbang kampus, bret, hujan gede jadi kapaksa kuring yohan heula. Mugawe hujana sakedeungan. Nisa kuring ruas aya anu napak tak kuring. Kuring ngareret. Sam ngening aya naon? Kuring bingung nempel manehna aya di dia oge. Gak apa-apa kosa. Hehe. Manehna imut. Aduh meni lucu katingalina. Aduh kuring mikir naon sih? Entong gitu Nisa. Ayo istighfar. Saya main asli orang Sunda. Manehna katurunan Tionghoa. Jadi tak aneh lamun panona rada sipit, tuh kulitna bodas. Manehna can rada bentes ngomong Sunda. Jadi bahasana sakapun campuran Indonesia jeung Sunda. Kadenge suara azan kumandang, kuring niat arek salat heula bari nungguan hujan. Sam, punten, Nisa bade awah asar heulanya ka masjid. Kuring ngaleos ninggalkeun Sam, anu katempona rada bingung ngartikeun omongan kuring dieu. Di masjid kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Kuring ngajenghak. Ruas pas salam kedua, tanda beres salat pamit teu kuring. Pasang ngurok jeung pamitna Sam. Aduh, diirah budak ieu di dieu. Sam ngaruwas. Kuring ngagebuk lenganna. Sam, terang di mana Nisa aya di dieu? Aduh, make ka dieu sih ya budak. Pan ieu mah tempat khusus akhwat. Kuring ngomong bari nyiwit pipina. Aduh Nisa sakit. Cok manehna bari nyesap pipina nau diciwit dieu ku kuring. Kuringan bisa seserian nempel manehna nyerten. Haha, Nisa, kamu lagi apa tadi? Kok pakai baju putih? Kayak pocong aja. Manehna bari melek. Ih Sam, kuring jamnya dud. Tadi kuring salat ibadah anu wajib dilaksanakan ku sakabeh umat muslim. Kan cerita lengkapna di jalan nya. Isi di dieu mah serjami. Kuring jeung Sam tuluy indit kaluar. Loba pisan pertanyaan anu diajukan ku manehna ka kuring soal agama. Kuring maklum, da kuring jeung manehna mah beda agama. Agama manehna mah Kristen. Lila beki lila kuring jadi deket jeung manehna. Aya rasa anu beda dina hate lamun kuring ninggali raraina. Kuring bingung rasa naon eta. Jelas rasa ieu hoyong pisan lamun nempo manehna bagja. Kuring lempang ka kelas bari ngabogaan rasa bagja sebab rek papanggih jeung pujaan hate nu dipikaheman. Geus saminggu kuring teu papanggih jeung manehna. Sugan we poe ieu mah aya satepina di kelas. Kuring urat leuret ka sakuriling kelas, tapi teu katempo anu ditungguan teh. Meureun can datang hate kuring ngabatin. Bet aya terasa karingrang ngahuru pan keluar di kelas. Kuring buru-buru ka kosan. Jarak di tempat kuliah ka kosan kuring teh deket, jadi bisa kalampah nganca ukur ku lempeng. Rencana di kosan kuring rek neang Sam ka imahna. Sieun aya kajadian nu teu dipikah hayang nimpa ka manehna. Des SMS kuring teh dibales, telepon oge teh diangkat. Tok tok tok, punten kuring ngetrok panto bari ngegero ka dinge panto. Dibuka. Iya, ini Neng Nisa ya? Mari masuk. Cek memuka panto ramah. Kuring ruas. Nah, jenanya hoyan kuring teh Nisa. Apaan? Kuring tajan pernah ka dieu. Nyaho
dia tiba baturan kuring. Oh, nuhun. Sok mutet mah ringkang meratan langit. Tuluy kuring asup bari Allahok. Wah bener ya. Teh Imas Sem adu gede pisan. Subhanallah kawas istana. Neng Nisa silahkan duduk. Sebentar, Bibi panggilkan dulu ibunya. Oh, jadi eta pambantuna, tapi dendana keren kos lain pambantu. Tuluy pembantu eta indit teu kungsi lila. Assalamualaikum, katingali aya awewe saumuran indung kuring nangtung diharepan kuring. Waalaikumsalam, buru-buru kuring ngajawab. Oh, ini Nisa ya? Samuel sering cerita tentang Nisa, katanya Nisa baik, cantik, kelihatannya Sam sayang sekali sama Nisa. Kalau Nisa gimana sama Sam? Kuring rawas maratan langit. Ya indungna Sam. Hah? Nah make karudung, apan keluargana Sam agamana Kristen. Kuring masih keneh bingung tuh ngejawab. Mohon ibu, Nis laginya jawab kuring bagiri lingsem. Punten ibu pami Sam kamana atas setuju dinten telbet ka kuliah. Ngadenge pertanyaan eta indungna Sam cicing. Wah naon iya kuring sieun saring urang balik ngahurungkupan kuring. Naon sarebu tanya jeung kasihan minuhan pikiran kuring. Nisa, ayo ikut ibu, ada sesuatu yang mau ibu tunjukkan. Tapi gak bias bilang sekarang. Indung Sam langsung nangkep kuring. Kuring tengah arti naon maksudnya tuluy iklan. Indung napok ngomong, terima kasih ya sayang. Cimata langsung ngucur di mata indung Sam. Sam, kamana anjir? Sakaparat jalan, kuring ngan bisa tunggu sabadri maca kalimah istighfar. Sakapeng indung Sam nyek kalangan kuring tanda nenangkan. Bisa kita sudah sampai. Kuring bentar tuluy luak kriuk kasakuriling tempat eta. Nah indung Sam ngajak kuring ka pesantren kieu. Kuring lempeng nuturkeun indung Sam. Indung Sam ngetrok ka hiji panto. Pre panto eta dibuka. Kuring Allahok ka Sam. Sam bener anu diuk eta Sam. Subhanallah kasih pisan manehna pake gamis jeung peci budas meni rapi katinggalna. Nisa indung Sam nganggupayan ngajak diuk ka kuring tuluy indung Sam nyaritakeun nah pet Sam aya di dieu manehna jeung kaluargana ayana geus Islam. Subhanallah kuring bingah ka bina-bina. Saurna Sam berubah gara-gara kuring. Sam nyaah pisan ka kuring. Lawargana ke nentang bahasa Sam mutuskan rek asup Islam, malah keluargana ngilu asup Islam. Di taman kawasan pesantren eta kuring lelempangan jeung Sam. Aduh kuring teh kicep-kicep nempo dirina. Subhanallah sabaraha kali kuring ngucap kalimat eta. Aduh kuring meni sungguh terlalu. Haha. Di tengah jalan Sam ngerenkeun lempang tuluy malik netek kuring. Kuring asa risih dikitukeun ku manehna. Nisa ayeuna urang tos saagama. Nisa hoyong teu jadi bidadari anu materan hirup samsalilana dunia sarta akhirat. Kuring ningsem tanda satuju.